diuk. Nah, sok. Pasti mana ek nanya ya aing ke dagang tahu. Sok di dia sok. Sok. Ya, amang kunaon geus teu dagang deui wae. Tinggal ya atuh setelan urang geus didasi kieu ka meja. Ieu pelanggan setia amang. Geus teu jualan. Belaan ratusan tukang tahunya kalau mur abdi teu dipeser. Kusaha bae neneangan amang. Geus teu jualan tahu ayeuna mah ya. Amang ayeuna jadi naon ayeuna? Tinggal ya atuh didasi kieu di ka meja kieu. Iya. Apal teh nu kieu? Amang pegawai kosi, Pak. Aduh. Kosi, Pak. Ya, amang coba lamun ayeuna amang dagang deui, kok abdi teh meureun dipeseran. Moal aing mah ya. Amang kumaha pikiran lieur. Tapi teu sukses ya nama ya. Jadi CEO terkenal geus dalam pegawai negeri dan luar kantor, negeri. geus dagang tahu. Amang mah damel teh muncul-mencrek wae. Kumaha ngajadina ieu? Tinggal ya tuh ya abi geus seragam kieu ya. Lieur kumaha pikiranna. Ai mana eta kitu unggulnya ya na? Ieu abdi kukurilingan milarian amang. Nengan tukang tahu. Ratusan tukang tahu anu kalau mur abdi teh dipeser. Aduh.